al-islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqami sholat wa ita'i zakat wa hajjil baiti wa sauma ramadan. Rawahu Bukhari Muslim. Al-Islam eta dibangun atawa diwujudkeun atawa didohirkeun ku 5 perkara. Kahiji ngikrarkeun 2 kalimat syahadat, kadua ngadegkeun salat, katilu ngaluarkeun zakat, kaopat munggah haji, kalima puasa Ramadan. Eta cek keterangan hadis Rasul nu diriwayatkeun ku Bukhari Muslim. Cek falsafah ti sabagian kolot-kolot anu hirup di zaman baheula, ari syahadat nyaeta sajatina hirup, sedengkeun ari salat eta nyangharupna hirup, jeung ari zakat eta mulyana hirup, sedengkeun ari puasa eta teh mangrupakeun sucina hirup, jeung ari haji eta sampurnana hirup. Jadi mun secara falsafah barukun Islam teh nyaeta 5 perkara ngeunaan hirup manusia di alam dunya, nyaeta sajatina hirup, madepna hirup, mulyana hirup, sucina hirup, jeung sampurnana hirup. Nu kahiji syahadat, ari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mun secara pemenggalan kata nama ayat 7 penggal. Kahiji asyhadu, kadua alla, katilu ilaha, kaopat ilallah, kalima wa asyhadu, kagenep anna muhammadan, katujuh rasulullah. Ari 7 unggah dina 2 kalimat syahadat tuduh kana naon? Di antarana nyaeta tuduh kana 7 lawang neraka. Saha jama anu asup ka neraka nu lawangna aya 7? Nyaeta manusia anu nalika keur hirupna di dunya loba migawe doraka jeung teu tobat tina kadorakaanana. Artina jalan anu tembusna ka neraka teh nyaeta jalan kadorakaan. Ari hakikatna tina 7 lawan neraka di mana ayana? Ayana teh nyaeta dina wujud manusia, nyaeta 7 perkara anu osok dipake kana migawe kadorakaan. Naon barangna? 7 perkara anu jadi lawangna neraka nu aya dina wujud manusia. Kahiji ceuli, kadua panon, katilu baham, kaopat keungeun, kalima suku, kagenep beuteung, katujuh parji. Ari parji teh kemaluan. Naon hartina? Hartina kahiji nalika anjeun ngucapkeun 2 kalimat syahadat, mangka anjeun kudu bisa nutup kana eta 7 lawan kadorakaan, supaya eta 7 lawang terjadi lawan neraka
anu pada akhirna ngasupkeun urang sorangan. Jadi sing saha jalma anu migawe kadurakaan mangka saestuna eta jalma teh keur mukakeun lawan neraka keur dirina sorangan. Jadi nalika urang ngucapkeun dua kalimat syahadat sing sadar yen hakikatna tina eta kalimat syahadat teh gawena di antarana nyaeta urang kudu bisa nutupan ceuli tina ngadengikeun fitnah, tina ngadengikeun gosip, tina ngadengikeun rusia jeung aib-aib batur, jeung kudu bisa nutupan panon tina ningali perkara-perkara nu diharamkeun ku hukum agama pikeun ditingali, jeung kudu bisa nutupan baham atawa bir tina ngupat sinuat, tina hujat menghujat, tina ucapan-ucapan anu nganyerikeun hate batur, jeung kudu bisa nutupan leungeun, jeung kudu bisa nutupan suku tina migawe kamaksiatan, jeung kudu bisa nutupan beuteung nyaeta tina barang-barang anu subhat jeung barang-barang anu haram, jeung kudu bisa nutupan kemaluan tina syahwat birahi nu ceuk hukum Allah hukumna haram. Kadua inti tina kalimat syahadat teh nyaeta la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Cek keterangan ti sabagian ulama-ulama ahli tariqah ari hurufna la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah teh aya 24. Ari 24 teh nyaeta tuduh kana beurang jeung peuting. Ari beurang jeung peuting teh jumlahna aya 24 jam. Cek tadi ari syahadat teh nyaeta sajatina hirup, nyaeta hirupna manusia. Ari tanda hirupna manusia nu paling nyata naon? Nyaeta kaluar asupna Hawa. Eta tanda anu paling nyata, anu pangkarasana tina tanda hirupna manusia nyaeta kaluar jeung asupna Hawa tina irung atawa baham anu disebut napas. Cek ahli tariqah kaluar asupna napas dina sapoe sapeuting teh jumlahna aya 24.000. Artina mun anjeun rek menuju kana sajatina hirup mangka syahadatna kudu syahadat anu 24 jam. Kumaha carana sangkan bisa syahadat 24 jam? Di antarana nyaeta melalui keluar asupna napas. Ku ulama ahli tariqah kalimatna diringkes jadi kecap hu jeung Allah. Napas asup kecapna hu, napas keluar kecapna Allah. Artina nalika napas asup anu dibarengan ku kecap hu mangka eta napas jeung huna asup kalawan anjeun sadar atawa kalawan anjeun yaksi yen anjeun hirup jeung sakabeh perkara nu marengan hirup anjeun eta lain milik anjeun tapi milik hu. Ari hu tuduh kadzab laisa kamislihi syai'un. Nyaeta nu kagungan sadaya perkara, nu kagungan sadaya wujud jeung hirupna, nu dohir jeung nu batin, nu di dunya jeung dunyana, nu di akhirat jeung akhiratna, nu di bumi jeung bumina, nu di langit jeung langitna.
nalika napas keluar anu dibarengan ku kecap Allah mangka eta napas jeung Allah na keluar kalawan anjeun sadar atawa kalawan anjeun nyaksi yen wujud jeung hirupna anjeun jeung sakabeh nu hirup jeung nu wujud nu dohir jeung nu batin nu gaib jeung nu nyata nu aya di luar diri anjeun eta wujud tina kakawasaan Allah sakabeh wujud jeung hirupna tunduk kana kakawasaan Allah. Kita eta sahadat mun dicaritakeun make sudut pandang pemenggalan kalimatna. Sedengkeun mun sacara tahapan-tahapan sahadat aya sahadat mutaawilah, aya sahadat mutawasithah, jeung aya sahadat mutaakhirah. Ari inti tina sahadat mutaawilah nyaeta kudu nganyahokeun kana perkara sameme aya nu dijadikeun, nyaeta sameme aya nu wujud jeung nu hirup. Ari inti tina sahadat mutawasithah nyaeta anjeun kudu nganyahokeun kana perkara nu panheulana dijadikeun, nyaeta nu diwujudkeun jeung dihirupkeun. Sedengkeun ari inti tina sahadat mutaakhirah nyaeta anjeun kudu nganyahokeun kana hakikat sakabeh nu wujud jeung sakabeh nu hirup, nyaeta kana asal usul wujud jeung hirup. Wujud jeung hirup dijadikeun tina naon? Di mana anjeun geus mutaawilah, geus mutawasithah jeung geus mutaakhirah dina syahadat, kakara anjeun bisa syahadat kalawan syahadat anu sajati, nyaeta nyaksi kana sajatina hirup. Eta salian ti kitu ari dina bab syariat mah diantara syarat sahna syahadat teh nyaeta kudu suci. Diantarana suci tina hadas gede jeung suci tina hadas leutik. Ari syahadat syariat sasaranana raga, nyucikeun raga tina hadas gede carana mandi, sedengkeun nyucikeun raga tina hadas leutik carana wudu. Alat pikeun nyucikeunana make cai. Kalimatna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Eta syahadat syariat atawa syahadat Islam. Salian ti dina bab syariat, dina bab ma'rifat, dina bab tauhid jeung dina bab iman oge aya syahadatna. Ari syahadat ma'rifat sasaranana nyaeta sukma. Ari sukma teh nyaeta bagian tina rohani manusia anu leuwih halus ti jamadat, leuwih halus tina batat jeung hayawanat. Sedengkeun ari hadasna nyaeta jahil jeung goplah. Ari jahil nyaeta teu nyaho ka Gusti Allah, sedengkeun ari goplah nyaeta teu eling ka Allah. Dina syahadat syariat mah wuduna make cai, sedengkeun dina syahadat ma'rifat mah wuduna nyaeta ku nganyahokeun jeung ngalingkeun diri ka Gusti Allah. Kalimatna asyhadu alla ya'rifa illallah. Gawena diantarana nyaeta ngaleungitkeun ananiah. Ari ananiah teh nyaeta wujud akuan diri. Hartina tong aya nu diaku kaasup dina ma'rifatna, tong ngaku-ngaku ma'rifat ka Allah. Nu kaduana syahadat tauhid, sasaranana nyawa. Ari nyawa teh al hayat, ari al hayat teh hirup.
Ari cirina hirupnya eta keluar asupna napas, barangna disebut ruh idopi. Mun idopi dikeluarkeun tina raga disebut maot. Sedengkeun ari hadasna nyaeta ngarasula atawa murka, artina teu marima kana kanyataan anu tumiba. Ari ngawuduanana nyaeta kurido kudu marima kalawan sukarela jeung lapang dada kana sakabeh kodok jeung kodarna Gusti Allah. Kalimatna asyhadu alla mawjuda illallah. Sedangkan ari gawena nyaeta mudawamah dina dzikir ismudat. Jadi tina tiap tenghatna napas, tina tiap kicetna panon, tina tiap denyutna jantung eling ka Gusti Allah. Di antara jalan pikeun eling secara eling mudawamah ka Gusti Allah dina permulaanana ku cara menyebut ismudat Allah Allah Allah. Nukatilu syahadat iman. Ari iman al imanu yajidu wa yanqus. Ari iman teh kadarna atawa kekuatanana bisa bertambah bisa berkurang, kadang-kadang naik kadang-kadang turun. Tadi antara perkara anu bisa naikkeun atawa ningkatkeun jeung nguatkeun kana iman nyaeta syahadat. Syahadatna syahadat iman. Kalimatna asyhadu annahu ma'al iman. Ari sasaranana nyaeta hate, ari hadasna nyaeta sak, nyaeta don, nyaeta waham. Sedengkeun ari wuduna nyaeta yakin. Jeung ari gawena nyaeta ninggalkeun nu ngaragukeun pindah kanu yakin benerna. Nu teu jelas bener salahna jeung nu teu jelas halal haramna tinggalkeun. Tong dipigawe pigawe mah nyaeta nu geus jelas-jelas benerna jeung geus jelas-jelas halalna. Ta eta teh wuduna tina syahadat iman. Kaeta sabagian tina seluk-beluk atawa tina pirang-pirang syahadat anu tara dicaritakeun sote sababeta lain kaasup kana pelajaran umum jeung teu kaasup kana perkara anu wajib ceuk syariat. Artina eta mah sabagian tina pendalaman syariat. Ari pendalaman syariat ku zaman ayeuna mah disebut thariqah atawa tarekat. Artina pelajaran-pelajaran anu samodel kitu mah eta mah perjama-jama anu rek taqarrub ilallah. Jadi memeh taqarrub ilallah dibeklan heula ku ilmuna, di antara ilmuna nu dibekelkeun ka jama-jama nu rek taqarrub ilallah nyaeta ilmu syahadat. Taeusi tina sakabeh syahadat teh disimpulkeun dina kalimat al-basmalah. Bis eta tuduh kana iman, mil eta tuduh kana tauhid, la eta tuduh kana ma'rifat, hirahman eta tuduh kana rupana dat, jeung hirahim eta tuduh kana mulyana dat. Artina singsa zaman yang kana usina bismillah jeung bisa migawena mangka eta la jama hirup anu sajati.